Jadi orang kudu cinta ka kiai, sebab lamun orang tercinta ka kiai cek ulama, falaula al-alimu laka annasu kal bahaim. Lamun lain karena para kiai, maka akhlak orang miripna kaos mirip monyet. Terang bapak-bapak ka monyet, terang. Terang ka monyet. Jawab ibu-ibu nyenggopak, terang ka monyet. Ari monyet sok dahar tara. Jawab nyenggopak, monyet sok dahar tara. Monyet sok nginum tara. Monyet sok sare tara. Monyet sok sholat tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok zakat tara. Monyet sok puasa tara. Ayeuna lamun jalema sok dahar tara. Jalema sok nginum tara. Oh sok tolol. Tidak ku dahar. Jalema sok dahar tara. Jalema sok molor tara. Jalema sok ngaji tara. Anu sok mah. Ayo kita masalah ayo. Jalema sok ngaji tara. Jalema sok sholat tara. Jalema sok zakat tara. Berarti lamun aya jalema pagaweana sare dahar jeung nginum palebas sholat tara, ngaji oge, zakat oge, puasa oge, ngaji oge. Nu kitu mah. Kita ulah aing tolong. Alhamdulillah.